di urusanku syariat kabeh ulah pasini harta-harta anti tinggal kolot ngaranna tirka aya aturanana ngaranna faraid abe ulah pasini tah Quran ngurusan ngatur tapi tetep ribut wadak inget ka abah lamun ngabagikeun tirka kumpulkeun kabeh mana zawil furud mana zawil arham kumpul kabeh ulah nu meunang doang nu teu meunang ge kudu kumpul pancen nu teu meunang kudu kumpul abeh nyaho pokoknya teu meunang nya kumpulkeun abah mah kabeh tah geus ya menangna sekian ini menang sekian mana tah sia mah teu meunang tah zawil arham aduh teu naon asalnya obe bahwa sia teh teu meunang ka hijab ku ieu masana ditanya deui tah ieu kan dulur sia ye misalna kieu aya hiji bapa maot hartana aya 1 hektar anakna aya 5 Zaid Umar Bakar Hindun jeung Dakdun anakna aiheg eta Zaid paeh ti heula sedengkeun geus boga anak bapakna pandeuri maotna kapiheulaan ku anak pan eta anak Zaid teh teu meunang lantaran maotna niheulaan bapa bil aram bagi gade tah ieu zawil furud mah ieu tah Umar Bakar Dakdun jeung Hindun ieu mah teu meunang sebab maotna ti heula hege anakna tah eta teu meunang nu kitu zawil arham nah ieu sia ieu tah ieu sia ieu marareunang ieu kabehan eta tah dulur sia tah anak kakak sia teu meunang neuleuh sia dibabagi marawa duit eta sia teu sedih cak nu sedih di mana sia sok kitu badak lah bapak ya babagi tah sia mere ieu kan kabehan tah meunang seuring 100 juta tah 100 juta nu kolot lalaki mah 200 juta nu ieu mah 100 juta mantak naon atuh saurang mere 20 juta mah sok geura ayo 20 juta ieu tah mere tah kan ngeunah nikmat jadina kabagian tabangan lain faraid mere heunya jadi teu pasing diana ila kulli khair ya dalan ala kulli khair ya ahlal khair ya khaliqal khair wa ya ahlal khairat urusan imah tangga aya aturan-aturanana tah kawin tuluy nafkah zahir jeung batin lamun teu bisa mere nafkah aya aturan-aturanana abeh ulah raribut lamun salakina sehatur sugih haju aya jahe karunya ka anakna karunya nya boga anakna 5 nu ngurusan ieu lain bogoh-bogoh teuing lain karunya ka anakna masyaallah aya teu nawaran teu naon teu siap sia mah abeh ulah ribut jadi urang teh kuari raribut urusan naon beribut di negara aya nu ngurus di desa lurah naik camat naik deui bupati dan selanjutnya abeh ulah raribut urusan tah di negara teh raribut bae kendaraan kita di urusan abeh rapi ribut jeung polisi disumpahan bae polisi unggal poe padahal mun polisi urang hese di pengkolan lamun polisi masya Allah riweuh tapi kan aya polisi mah alhamdulillah tapi tetep disumpahan tetep polisi masya Allah karim
eta sih meureun benerna seutik nya TNI sarua bae tapi lamun pas sadar mah sarua boga urusan jangka maslahatan malah ribut tapi ieu mah teu eureun ribut. Dah, urang jeung pamajikan, urang jeung kolot, jeung anak, jeung tetangga, bahkan kiai jeung kiai ribut, ngaributkeun, malah disebutkeun bae. Kiai jeung kiai ribut, ya Allah, deuk kumaha. Komo ayeuna usum korolla can puguh can karuh Masya Allah marake masker kapal di maskeran kapal pohara sepeda di maskeran motor di maskeran kabeh make masker masalah sih ya jadi kabeh ieu urang sieun kana virus tapi virus iman maku orang tepati dipake kasih ya Karim dampak tina virus corona 185 negara menurut berita geus kaasupan termasuk di Indonesia bahan-bahan geus di stop di Cina ekspor impor geus di jalan tinggal menunggu hasil nu aya diperkirakeun 2 sampai 3 bulan di negara Indonesia ge bakal barareak gula beak paling kopi di Lampung Ambalaya nu kopi bangsa sekarang itu barareak tah dah ini kana rumahan kosororieunan nya ieu iman urang kudu diterapkeun saat subur saat susah saat sehat saat gering iman kudu ditanjeurkeun dina dada urang supaya penuh ku keyakinan ja pae hirup ge ti Gusti Allah. Adapun ikhtiat kehati-hatian tumangga-mangga bae. Ngan ulah keterlaluan, aju duang deuk sasalaman. Jangan. Corona. Can karuhan teu bener terek sasalaman tampiling habak. Gusti Allah datang ke kos itu, Masya Allah. Giliran jeung lalaki di jangan-jangan jeung awewe boleh, teu beres. Nah, terapkeun keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Abe mantep, yakin. Tambah ongkos saya diri wacan karuhan sareng karuhan lumpat ti heula. Cenah sia di dinya di kuburan eta mah bae riwana dalak. Wah. Cana naon samping Gusti kaluhurkeun. Siap lumpat. Masyaallah. Mun aya deuk lumpat. Mun eueuh onang ngan siap bae. Yana leumpang gancang ka beneran deui ieu tah. Nini rarawigan dek ngising lewat kadinya. Aduh, geus bae pajar kunti anak. Gua tuh langsung berat bari nyekel pameunggul. Ieu ge setan sia. Ngaganggu ka aing. Lompat. Cek nu lompat setan. Cek nini bau goreng bener cenah di kuburan ieu mah setan galak. Itu pas setan-setan kan. Isuk-isuk teh ya, digotong ini dibawa ke rumah sakit.
ditanya kunyana saya ini di mana tadi dinya kunaon keur peuting dihajar setan jaya mah nu keur peuting ku aing dihajar tah pasangka-sangka teh kos kitu tah pasangka-sangka iya tuh tenang ulah terlalu pasangka-sangka karak sales mah doang corona sia seperti eta lah jadi kageuh-geuyan. Nah, ieu hewan ngajongkeng kuduaan Ki Zaid jeung Ki Umar. Kumaha eta? Walau jarah saida lamun natuan kana uncal isnani dua jelema Zaid jeung Umar tur teu bareng silih gantian mutakibani Zaid heula Umar pandeuri fa inda papazani awas manal mun ngaheulaan ngamaehkeunana nu kadua dunal awal bahwa lisani andai kata anu ngaheulaan mautna Umar dunal awal atuh ieu uncal anu Ki Umar wa inda papalawalu palau lamun ngaheulaan maehanana nu awal atuh milik nu awal deuk maehan atawa deuk ngalumpuhan arua Zaid mana uncal Ki Umar ge di naon kitu ngaranna mana kana uncal eta ngagoler uncal teh katingali ngagolerna uncal keur waktu dipanah ku Ki Zaid berarti Ki Zaid nu heula wa in zaffafal awwalu falahu atuh berarti milik Ki Zaid teu meunang diganggu gugat wa in azmana falahu mun nu maehanana nu ti heula milik nu ti heula ngalumpuhanana nu ti heula milik nu ti heula lamun maehanana nu kadua Zaid mana barang mana teh encan aya pangaruh ku kumaha susul ku panah Ki Umar nu kadua ngagoler bae berarti jelas ieu panah nu Ki Umar waktu milik Ki Umar nu kadua Zaid mana nu pertama begitu dipanah pangaruh ngan sakadar nangtung bae tapi barang dipuana ku Ki Umar nu kadua goler atuh milik nu Ki Umar tah di mana aya hewan buronan diperlakukan kuduaan mana anu leuwih pengaruh kana maehan atawa kana ngalumpuhan eta anu bakal ngamilik ulah ribut nu bara heula mah boro-boro kiaina boro-boro di nagarana alhamdulillah ngurusan agama kiai teh negara ngurusan rakyat dunia kudu lamun negara ieu teh di urusan bahaya agama teh di urusan cilaka dihijikeun di hiji negara make aturan Islam mantep ketika teh dihijikeun di urang modelna agama ku para kiai negara-negara ku para negarawan tapi lempang babarengan pasti aya perbedaan tapi pada ngurusan enggak masalah ya kudu dawakan satu kitab tapi di urang teh urusan negara mah demokrasi
kitabna ham gitu kahup ari agama mah diurusan masing-masing Islam Quran ku kiai Kristen ku Injil itu ku Hindu Buddha jeung sajaba-sajabaan masing-masing di urang tadi negara urang kontak di urang hebat teh beda agama loba di urusan ku masing-masing tapi teu ribut ieu kehebatan Indonesia teh di dieu tapi teu ribut biasa tapi lamun mayoritasna non muslim ribut lamun non muslim Kristen misalnya mayoritas ribut Islam minoritas ribut tapi Islam mayoritas ribut berarti toleransi tinggi Islam tapi kudu dikakalakeun bae nah iya tehnya jadi ulah ribut baheula mah budak angon leumanu kibar toh cek budak angon ka hiji pen cek angon ka dua kut tuh kan geus yang celakna di mana teh pen teh ngepen maksudna kut tadi deuleu di dinya aing dulu cek masa orang aing mantas aing tengah aing boncit geus teh kos kitu teh henteu we jadi kaributan geuleuh kaluhur bareng ke kadinya di 2 poe bareng deui cenah geus lemo alhamdulillah menang saminggu keur endogan 1 2 3 terus keur ngerem nyahun ka ngerem-ngeremna segala terus geus bala lega da sabaraha aya opat geus bah siakan dulu siakan mantas aing penengah sia boncit ya Allah teh ku saladar diala di luhur pek dibagi tah sia dulu sia mantas ya Allah ku rapi geus moal aya be hirup adil cara zaman harita malaya kuari alah meluk alah kamari opat kan tinggal 2 nyaho beurit beureunnya geus karar itu bae ai kamari ge opat keneh pan ku aing di dieu kok pe ieu aya 2 barang dibagikeun aing ge heran cenah geus kieu meureunna beurit pugunyana beuritna eta hese jasa ayeuna Gusti Allah lagi wahara urang ngempen buahna asak bangun aya isuk mantep ye ieu mah karek gomading doang isuk diala lah aya 3 ya Allah barang isuk tadi ka mana buah dia buah mah moal bisa nyumput beureunnya tanyakeun sanu ngala buah nahu kalong meureun pugunya anak kalongna tah eta carita kos kikituan geus komodi negara bangsa perproyekan iya di zaman geus teu adil geus teu jujur Masya Allah kan kiai geus berani ngajual agama jang seueuil dunia haram jadi halal halal jadi haram deuk ka rumah mentak urang mah alhamdulillahirabbil alamin masih keneh jalan lujur urang mah masih keneh jalan lujur urang mah masih keneh jalan lujur urang mana meureun lau jaraha suaida itani Zaid jeung Ki Umar ngahajar uncal tapi silih ganti teu bareng eta mah mana bae anu ngamatikeun ti heula lamun nu kadua anu maehan kana uncal atuh pawalisani andai katangan sakadar datang ka pinclang doang
asmana dunal awal nuka dua anu mincelangan anak bawa lisani milik nuka dua nu awal teu meunang ngaku-ngaku lamun lumayanana nu awal atuh milik nu awal atawa wa inazmana lamun nu ngalumpuhanana mincelangan nu awal salahu milik nu awal ngomong mah praktek di lapangan nama Masya Allah ya wewe dibagi kahayang kuduaan Zaid jeung Umar eta teh ngaranna buronan Ki Zaid eta ngaranna keur ngabuburon tembak ku Ki Zaid beres Ki Zaid Ki Umar dia tembakanana heulaan Ki Zaid mematikan sebab Ki Zaid memakai Avanza Ki Umar mah make Beat Ki Umar atuh nu menang Zaid tembakanana mantep tapi lamun mantepan anu kadua tembakanana atuh nu kadua ngan tetep teu meunang dina urusan lamaran mah mun geus dijadikeun ku batur ku urang di sliding teu beurang sieu mah bos sliding tackle teu beres ulah ya jadi geus geus kapiheulaan ku batur geus ulah sok haju nyanang SMS ku tunggu jandamu cek nyana mah naon beureum ulah geus bae lain milik berarti dunia teh daun kelor lega jeuleuh di Lampung ku sia nagara lega ke di urang sarempit ge di Lampung mah bae budak tah ya summa inda fafatani biqadil hukumin wa marin bawalalun Umar anu menang lantaran nu Ki Umar nu ngamatikeun anayana nu kadua dengan megatkeun hukum jeung marina atuh eta uncal bahwa halalun wa alaihi wajib kanu kadua mere emboh kanu awal manak posobiyabi naon anu kurang sebab dipencit aya upaya-upaya anu Zaid dengan dipencit tersebut maka Ki Umar memberikan emboh teh mere ala kadar nya ulah polostromo teh ieu bener hasil nang aing tapi kan aya tanaga sia milu kadinya geus kulantaran aya tanaga lamun teh mah ieu hewan ku aing dicokot dibawa siang ngandeleukeun doang nalangsa mah tuh kan nalangsa ambo eta uncal sakitu gedena dibaringkus bae padahal mah panah aing ge aya ngan eleh bae eleh ti heula ku sia teh eta lamun ajujana ngajingjing gitu kan nalangsa tah nah anak kitu mah kieu tuh jai dipotong mah atuh ieu mah nyalah geus kieu tuh sia ku aing dibere bae ala kadarnya bere emboh urang tah ya panasnya ge nempel di dieu dibere bangsa 50.000 atau 100.000 geus teu terkenal upah tanaganya ih rapi agama eta sebenarnya moal aya ribut moal aya ih cek Zaid ulah 100.000 teh atuh aing jeung buntut mental ya itu tidak tahu lah tuh buntut nama tapi ulah jeung daging nanya jadi rapi Masya Allah
Gerah. Wadak inget ka Abah lamun ngabagikeun tirkah. Kumpulkeun kabeh. Mana zawil furud, mana zawil arham. Kumpul kabeh ulah nu meunang doang, nu teu meunang ge kudu kumpul. Pancen nu teu meunang kudu kumpul abeh nyaho bahwa teu meunang. Nya kumpulkeun Abah mah kabeh. Tah geus. Ya, menangna sekian, ini menang sekian, tah sia mah teu meunang, tah zawil arham. Aduh teu naon. Asalnya obe bahwa sia teh teu meunang ka hijab ku ieu masana. Ditanya deui, tah ieu kan dulur sia ye. Misalna kieu. Aya hiji bapa maot, hartana aya 1 hektar, anakna aya 5. Zaid, Umar, Bakar, Hindun jeung Dakdun anakna. Aiheg eta Zaid paeh ti heula. Sedengkeun geus boga anak bapakna pandeuri maotna kapiheulaan ku anak pan eta anak Zaid teh teu meunang lantaran maotna niheulaan bapa. Dilarang bagi gade tah ieu zawil furud mah ieu tah Umar Bakar Dakdun jeung Hindun ieu mah teu meunang sebab maotna ti heula hege anakna tah eta teu meunang nu kitu zawil arham. Nah, ieu sia ieu tah ieu sia ieu marareunang ieu kabehan eta tah dulur sia tah anak kakak sia teu meunang. Neuleuh sia dibabagi marawa duit eta sia teu sedih. Cak nu sedih di mana? Sia sok kitu. Badak lah bapak sok ya babagi tah sia mere bae mere. Iya kan kabehan tah menang sering 100 juta tah. 100 juta nu kolot lalaki mah 200 juta. Nu mah 100 juta mantak naon atuh saurang mere 20 juta mah. Sok geura. Ayo 20 juta. Tah ieu tah mere tah. Kan ngeunah. Nikmat jadina kabagian tabangan lain paroid mere. Heunya, jadi teu pas ini. Ieu mah pan teu bere kan datang itu. Urang ditah nuleukeun doang. Ngana ngagendol urang mandeleukeun. Sakumaha nu nyiram hayang buang ngora. Geus, urang ka Sukabumi bae tadi. Naon tuh? Lah geus pokona. Beledag abek. Eta teu beres. Ya Allah, ya Rabb. Ya Karim. Itu kan rapi agama teh. Istimewa, Masya Allah. Wa in zababal biqatihi malamun ngamaekeun nu kadua maehkeun. Karena buronana tapi henteu megatkeun mulkum jeung mari. Wa ma dabil jurhain dunya empai eta unjal kudua tatu paharam hukumna haram geus wayad manuhu asanil awal mere tanggungan lah nu kadua kanu awal urusan tina buronan tersebut. Kumaha ari lamun bareng wain jaroaman lamun eta mah tadi geus berapa dihareup teh kudu dipanjang-panjang wa mata bil jurhaini 2. Jadi paeh teh ku sebab 2 sabab kan teu meunang kos diluhur ragag kana pangpang juragag di eta kan haram ieu sarua nu ki Jaed cek nah itu nu ki Umar oge tapi lain marikna jeung hulkumna atuh paeh sebab ku sebab 2 tatu jadi haram sarua jeung dipencit ku 2 kali atuh haram
Muntia mana tuan saya jeung Umar maan barang wazab papaduanana maehkeun atuh eta mah palahuma uncal hiji dihajarna bareng ku Ki Zaid jeung Ki Umar cek bareng ieu mah ya karim isi ku rapi-rapi teuing kitabna rapi aju hese dibaca rapih tapi hese nu kamari ge poho deui ieu ge calon poho ieu calonnya atuh lagi ulah loba omong ge asal hadir ngaji bae geus alhamdulillah ku hadir ngaji bae ge itu masalah tapi ya memang urang atuh jangan ngabuburan teu ieu ngan resep bae bareng dah tadi makan teu bareng wari bareng beda ai tadi batu bareng aya nama bareng geus lamun aya uncal diboro kuduaan bareng ngalepaskeun panana bareng kenana ge bareng haju akibatna pae Allahumma berarti milik duaan ja bareng berisa akur jasa geus akur paeh geus ieu berarti kan milik duaan ukur sia hayang tukangna apa hayang hareup ya dengan bahasa keren kamu mau paha apa mau dada itu ya kalau mau dada berarti sini kalau mau paha sini kamu senangnya paha apa dada kok jadi begitu sih ya ini cepet-cepet ini uncal nih kalau dada ini berarti enggak saya mau lihat dulu dadanya gede apa enggak siapa sok aju ngaco goblok nah kalau mau paha juga saya mau lihat dulu takut ada siapa tahu ntar pahanya ada apa namanya itu rodek tahu nggak rodek kamu Masya Allah. Nah, iya duaan berarti balahuma. Kula cara dongeng teh, dongeng tentang urusan embe, anakan teh, minantuna, yang getohana. Ye, bo, urus kusya. Bah, ini urus kieu ye, kula bagian tukang apa bagian hareup bagi dua, iya. Bagi dua. Jadi muncak baheula mah nyapi. Lah. Geus sia tukang aing hareup. Cek bapak ayo geus. Runuh anakan. Nah, bagian kula. Cek minantuna. Ieu reuh anakan. Yeh. Atuh lain kitu ngabagi. Pantat tadina ge. Abah teh ada milih tukang apa milih hareup? Cak abah milih hareup cenah hayang ieu nu panjang tandukna tuh kula mah tukang nurut bae. Maksud aing mah teu bisa kan. Aya teh geus kos kitu mah aing kuari tukang cak bapak. Sia hareup atuh. Kabelah dieuna ngising be majir. Sial. Cak kitu ada giliran aing ngising mah goblok. Wali teruskan wing dongeng eta. Paranti ki pudoli tah bah. Aing ngadege menang dinyana. Dongeng murahan. Aduh ya Allah. Guys, eta mah lamun bareng mayanana nuduaan atawa minclangan bareng nuduaan. Ujang pasini eueuh ya Allah. Ya Rabbi eueuh jang pasini. Calon lurah duaan pas tu menang hiji mah menang duaan nu menang nama tetep hiji tah geus beres dilantik kudu aya toleransi jana ge aya nu milih kecuali nu milihna bapana mana jeung nyetohana doang ieu mah loba kan nu milihna tawaran daek teu jadi sekretaris daek teh jadi wakil
dek itu jadi tukang urusan desa tenan karang-karana urusan kesosialan teh baheula mah bumdes kawa mun dek atuh alhamdulillah mun teu dek itulah teu masalah tak eta kan eueuh kaributan ngeunaheun mentek di DPR mah aya setengah main 5 tahun sia 2 tahun setengah ieu 2 tahun setengah main ngaranna naon teh ngaranna sia barodo kan sia barodo sia teu jauh geus lah boleh teruskeun wa idza ahaduhuma lamun anu maehanana salah sawijina atuh dunal ahor teu nu sajen balahu jang nu maehan balik deui lamun balik kana tadi sarua lamun anu naon kitu ngaranna azmana min selanganana teh anu salah sawijina dunal ahor atuh balahu jang nu min selangana wa inza papa wa idun lamun maehan anu saurang wa azmana ghar hiji deui mah ngan sakadar minclangan wa juhila sabiku teu kanyawan nu ti heula nu mana haruma alal mazhabi Zaid jeung Umar teh keur mejeuna moro ku Ki Zaid dipanah Kuki Umar ge dipanah hasil panahanana membekas nu hiji mah ngajadikeun paeh nu hiji mah ngajadikeun pinclang sedengkeun teu kanyahoan mana nu ti heula jeung mana nu pandeuri da ieu mah diputus lantaran jadi bakal pas ini gede haruma alam harap geus teu meunang dicok. Ya Allah rapi segala rupanya coba diurang ge ulah aya pasuna pas ini terutama di keluarga jeung pamajikan ulah loba pas ini ieu mah para sini bae teh cai Assalamualaikum kunaon neng ceurik salaki kawin deh salaki kawin si ceurik ngaranna laku wih, itu laku sih jeung ceritana, cenah kiai embung laku. Salaki mah embung laku. Teu kudu teu kudu diceung-ceurikan ceri. Tapi kan meureunana nya embung dicandung. Tuh, geus ulah nyandung atuh salakina mun endeg ulah kanyahoan. Aduh, ya Allah, katawa pamajikanana langket teh kurang, Neng. Itu jaya awewe teh pan meureunana loba di Indonesia. 2 kali lipat malah geus leuwih ayeuna mah. Geus lamun lalaki teh janu kan karunya, Neng. Neng kuari, Neng lamun rangga aju eueuh nu ngawi teh kumaha? Kudu ngaragap dada sorangan, Neng. Ji, ulah geuna sorangan atuh kakak mah masalah. Tuh masalah jeung neng ge geus aya kepuasan tapi pan batur teh eta teu baroga salaki. Eta teh kan karunya kuari lamun neng teu boga salaki aju eueuh anu mikaleuleungkeun aya lalaki ngan deuk nyandung atuh bantak naon dimanggakeun. Ieu mah pikiran baheula ku neng ulah waka mangga ulah waka teu pikiran baheula. Sing karunya ka dulur-dulur neng. Langsungnya normal ngajawab golok ya. Aduh, Kitabul Udhiyah wallahu